Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Abdi Raditya Rifki Nugraha kelas 5 ti SDN Cipangisikan Kecamatan Rancabali. Dina kesempatan ieu abdi bade ngareview buku anu tos dibaca ku metode dongeng. Judul buku kumpulan dongeng Sunda. Penulis Yesi Maharani. Penerbit HBM Galura. Jumlah halaman 17 halaman. Judul dongeng Raja jeung Gedang Atah. Kacaritakeun di karajaan anu katelah negeri Karangmayung. Aya hiji raja anu gagah sakti mandraguna. Katelah Prabu Sapru Brataningkod. Sanajan boga pangawakan anu gagah tur beungeut anu perenges. Eta raja boga sifat welas asih ka rahayana. Tapi sifatna eta teu ngurangan wibawa jeung komarana es kuning dipikagimbir ku karajaan-karajaan. Sabuderna sabab Sang Prabu kungsi kacaritakeun gelut jeung anak maung 3 poe 3 peuting nepi ka si maung sareuneuhna. Ngan hanjakal eta raja boga karesep anu mahiwal ti batur. Nyaeta kabeukina teh Gedang Atah. Atuh di karajaan teh hese kacida manggihan Gedang Asap. Sabab teu kaur aya gedang buahan. Geus pasti diala ngora-ngora ku prajuritna. Ari Prabu Sapru Brataningkod boga prameswari anu geulis, rancunit endah kabina-bina, anu katelah Dewi Nilam Ciptaning Parfum. Geus ampir sataun leuwih Sang Prabu heulang jentul paromanana nguyung bangun aya nu jadi pikiran. Sing horeng manehna kagegeringan mikiran panyakit anu tumiba ka prameswarina. Dewi Ciptaning Parfum boga panyakit rorombeheut dina keuneng sukuna. Bare henteu ukur nepi ka dinya, prameswari oge kelegna bau kacida. Atuh Sang Prabu teu bisa otel paduduaan sabab teu kuat ku bauna kelek prameswari. Malah sakapeung mah Sang Prabu sok nepi ka katurelengan ngajoprak kapiuhan lamun lila ngarendeg jeung Dewi Ciptaning Parfum. Antung Sang Prabu ngumpulkeun kabeh tabib jeung dukun anu aya di eta nagri. Pikeun nyieun ubar jang prameswari anu ngaluangan cenah aya wanita sakti anu katelah Ki Aji Sako di Padepokan Karang paninggal. Umurna geus ratusan tahun tapi teu ketingali kolotna ari eta padepokan ayana di Leuweung Dungus. Kiduleun Gunung Pangajar teu diengkekeun deui. Raja mawa prajuritna ngajugjug eta padepokan mipir pasir mapai jungkrang ngaksruk leuweung mentas walungan. Di satengahing lalampahan di hiji leuweung.
kasampak aya nini-nini keur nongeng tukangen rukun. Raja jeung prajuritna pohara rewasna tapi aya atona oge bisa tatanya. Kaeta nini-nini pok raja ngomong ka senopatina, senopati cik pang nanyakeun jalan ka si nini. Senopati unggek terus nyamperkeun si nini. Nuju naon nini jeung senopati muka carita. Keur ngadurat ujang, cek si nini bari aluman-alimeun menerkeun sampingna. Kaeraan tayona mah senopati kur seuri koneng bari ngagerentes dina jero hatena sugan teh kami wungkul nu sok ngadurat teh. Pok senopati nanya deui ka si nini, punten nini ari padepokan Karang paninggal beulah mana? Si nini kerung bari nyarita, aya perlu naon ka padepokan. Arek di bejaan tapi kurang hayang dipang omehankeun. Puguh we senopati teh, buncelik bari ambek. Teu sudi naha anjeun teu nyaho saha kami, cek senopati bari poporongos. Si nini hare-hare we bangun teu reuas komo sieun mah nyakeun bae ari embong di bejaan mah, cek si nini bari ngalungkeun sisig urut meper da puguh eueuh cai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.